Siti ayeuna sekolah jeung saha duduk Kumaha lasahan juga. Lasahan juga. Nah, gede sehat. Oh, kasih apa? Kasih. Buah kursi. Berapa sekolah BN buah kursian. Sekolah elit atau teh. Ini teh kalau dua mali kursi-kursi acan kumaha teh urusan apa? Bekasnya religion. Lah nepikeun ka embung sakarola baru datang. Nah kitu mah teh semangat sekolah mah. Semangat pisan. Kudu mah teh semangat sakarola baru datang. Pangerah kalinter lah. Nah, fasilitasnya nya dibatasi. si eta mah abah si potong harus pernah mas antren ya patah di gunung barengan urang udah kasus naon motor mah ya sampai mulai bungal ya kan mulai airnya SD mah itu di daerah Kelun Gegar Sirgebang Kampung Jawa oh ulang murid nagayaan teh kelas 1 teh sebarang urang bat tiluan hanya kerjaman kepala sekolah apa mah rame pegawai sekolah parat Enak ya. ya lagi sekolah ka mana mah deh Berak. atau sih pasir Gebang kadarinya sekolah mau nyajar kan ya Lagu. busri ajak ke Busri Sinunung gunung ke dasar Lihat dosen. bapak sebut bapak atuh pada saat semburu Pak Kubil lain mah jadi Pak Kubil lain mah aku bea aparat desa sekolah ada batur ya saya agak mah sekolah amurnya minimal jadi camat-camatnya Tesakan desa sekolah bukan jabatan supir mana sih milik mana ya barokah nasi kita yang mana Ini banyak tuh. tahun 85 orang kelas di peng tahun 85 orang kelas di paning mbah lama sekolah tadi pagar ku kawat gitu nih mbah hayang nempo batur teh jengke sih Penaik. Lain gak kawat-kawat. Penaik. kurang jamping nggak anok sakio
Cik urang mah sapaseun we atunya make androk teh mak teh meuli androk teh. Sapaseun kelas 1 sakumaha. Teh dikasih teh ke zaman bapak mah carana teh sakieu sakarieu da usum lagi sakarieu da wes anu sakieu sakarieu carana teh. Cara sih. Carana sekolah teh. Heeh ari mak ape meuli androk jak urang meuli baju jak urang teh teh kelas 1 teh make baju sakieu sih tah. Mak Depan teh jadi teh mending gede-gede teuing, bae mah heula kapakena ya. Make sepatu ge teh urang mah Di sapatu geulitkeun teh kan ke ya. zaman bapak mah ti anak manor. Pagawe gitunya boga pagawean anak RT tekarat mereka sepatu sekolah teh.